Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten tiasa abdi nyuhunkeun waktosna kanggo wawancara sakedap. Biasa bede ngaros naon Kan ayeuna nuju aya virus corona ku pamarentah dipiwarang di bumi wae. Kagiatan naon wae mamah salila di bumi. jadi ngurus bumi. Ayeuna mama hiji belajar tatanen nya di payunan bumi. Aya sabaraha tangkalan nu dipelak di bumi teh mah? Lumayan seueur di luhur ayeuna dihandap oge. Jenis tangkalan naonna mah nu dipelak? Tatangkalana aya kembang ros, aya kamboja Jepang, aya pucuk merah, ieu. Aya lidah buaya tadi handap, ieu lidah mertua, aya cengek, cabe oge aya. Kumaha mah carana supados ngajaga tatangkalan ieu tetep subur? Nya disiram unggal dinten teras dikasih pupuk. Upami nyiram biasana enjing-enjing atanapi sonten mah? Biasana upami nyiram mah sonten. Upami pupuk periode waktosna kumaha? Upami pupuk di pasihanana sasi sakali. Aya teh sih mah manfaat tatangkalan nu dipelak di bumi teh. Ya seueur neng. Ieu kan tangkalan kembang teh jadi hegar bumi. Ieu cengek, cabe, tiasa kan kanggo masak. Seueur oge nya mah manfaatna. Mohon. Nuhun sakitu wae mah wawancarana. Hatur nuhun kanggo waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon salam sualang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.